Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahela punten abah pangageserkeun bae. Ada. Adi bahai guru. Tah kitu kade meh katingali geulisna. Masya Allah, tas di dia aja bah. Daramang aja, alhamdulillah. Abah damang abah. Ada ya aki-aki molohok, we digigir eta. Tahiyatul Islam yang tadi saya ucapkan bukan hanya sekedar salam penghormatan, akan tetapi juga sekaligus doa dan harapan. Mudah-mudahan hadir di pengawasan mendapatkan keselamatan, berkah barokah rezeki. Nah, tiasa nasib ziarah ke Mekah tur ka Madinah. Aduh, hoyong ka Mekah hoyong. Geus boga duitna. Arek ngojay meureun. Mudah-mudahan sing nasib ziarah ka Mekah sareng ka Madinah. Amin. Nu hadir di pangaosan bade pagigir-gigir tepatnya ku abdi didoakeun. Sok sing tarik aminah. Can disebutkeun. Meni buru-buru. Nu barokah hutang sing laluna sutangno. Ada. Anu pangkejeuna panggedena hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datangi, kini ku datang padamu, sambutlah kedatanganku. Tepuk tangannya mana? Enak keprok persis taman kanak-kanak. Punten so sistem naikin dong volumenya sedikit. Ini mic-nya ada lagi nggak baterai naa? Ada lowbat ya. Sok gantung dulu coba. Ekona leutikan banyak sieun. Lamun ekona lu boting teh Bu abdi ngomong aya nu turunkeun. Cobiang we bapak. Tuh. Hadirin tadi saya mogok di tong. Karena supir saya mabok, makanya saya kasih obat, obatnya Parame. Ya diteruskan deh. Cekap nuhun. Udah ini. Oh sinyalnya lep-lepan tuh. Mentang-mentang di gunung beureun sinyal mik mending ngaruh Bu. Cek nuhun. Justru dia inget Parame kita. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Menilele kupingkeun pangaosan walaupun gak paham dapat pahala. Amin. Ditampi deui pahalana. Pami aya nu ngaos di walerku kalimat thayyibah Allah leres Bu. Pami aya nu ngaos di waler Allah nu sholawat di Rasulullah alaihi. Yuk meh semangat meh kompak ku abdi di komandoan. Padangan abdi ngeupel eureun can ngeupel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah yuk. Terus panjang teuing. Karunya kayak bisa apa? Fazkuruni azkurukum washkuruli. Washkuruli wala takfurun. Terus jangan geus atuh ngapa eta yang mau dimaksakeun teraskeun asa teraskeun terus oke.
Sadaqallahul azim. Ijal hadza jama'ana ya Rabb jama'an marhuma. Amin. Orang tengah doa dijawabna alo. Wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amin ya Rabbal. Dan hapunten sate acana ka para kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majelis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru orang sadina dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul wasilah, juga bisa dikatakan sahibul gara-gara. Sebab kunaon pamita aya wasilah ti keluarga besar Bapak Kurniawan sareng Mi Haji Imas arek naon orang ngaduluk di tempat wengi-wengi ngupingin pangaosan leres aja yang alhamdulillah tasyakur bin nikmah telah menikahkan putra-putri. Nah, urang doakeun ieu keluarga sing kenging barokah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahila ka para aparatur pemerintah di payun aya paku. Ningali paku anu sakitu kasepna. Sakitu-kitu nak. Doakeun eta jadi ku enjing mah jadi camat. Amin. Di camat jadi bupati. Kagok paku lah tong jadi bupati hungkul, engke jadi presiden. Paku jadi presiden, ustad awak jadi menteri desa tertinggal. Oh ketinggalan bae bener. Teu heula ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak aja, iya aji jahate iya, galis entah. Nyepin aku kasep mah. Hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim kata Nabi, iza da'aka fa'ajibhu. Lamun anjeun diondang kudu datang. Ieu sahibul bait kulem urang seraya ka ieu tempat kupingkeun pangaosan datang. Daripada imah lieur, leres Bu. Bapak-bapak ketahui ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun, leres henteu? Kamu ibu-ibu mah tukangan ngaji Gusti yang mending kenceng teh nganjuk mata ngaji oge buku kenangan doa berlaku dilangkop ke ngaji neangan duit karena ustaznya juga suka butuh dukungan atau yang nanti sopan duit sudah matak mampang bempeng Pak sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi abi pendak sareng tim hadroh pendak sareng bapak ibu di dieu Bu urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur pikiran teh ngan jeung duit aji jauh orang kumaha pikiran duit emang kunaon isukan poe Senin ngagerenyak datang ka imah saha emo aya tahun 2025 emo ka dia aya poe Senin emo poe Salasa emo poe non dieu ceu Rebo jeung Kamis ieu masih kena korban banget kieu mah ye meni setia teh saya berjanji ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek cekelan dengan ka pangaji orang dieu mah galak tuh mah dicekek ke batur pae. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah ihtifal walimatun nikah matak tingali sahibul bait mah sagarupa diayakeun Pak pake nyawa ten nyaupang mencit dom mencit sap mencit anu gen anu geuting dipencit da rumasya urang mah loba dosa geureung ngaji oge sok loba ulang pikiran komo anu gendut sok loba orang keur ngaji sok lobahi hilap gitu keur ngaji teh melekpok sih Masya Allah matak di awal mukadimah di awas dina hiji ayat fazkuruni kapaksa fazkuruni azkurukum washkuruni ingatlah aku kata Allah niscaya aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengkufuri nikmatku insya ya
Teh Haji Imas lain teu boga duit arek kondeng jaipongan. Lain teu mampu arek teruskeun orang gen tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana yang banyak maslahatnya dibanding madorotnya. Makanya diayakeun pangaji dengan harapan orang ngarepkeun mudah-mudahan ieu panganten sing kenging keluarga nu sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Matak teu tipain maneh panganten teh mah pantes aya laguna nya. Duhai senangnya pengantin duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan. Duhai senangnya menjadi pengantin. Eta malam pertama ku malu-malu, malam kedua ku masih ragu, malam ketiga ku matikan. Mesti yang seharian apa tuh? Malam keempat rambutku basah seluruh. Panganten anyar maka tajong be saeutik ayang nggak atit nggak. Engke mana yang puluhan tahun rumah tangga kata tajong atuh dulu ku mata sia. Masya Allah, hoyong orang sedena kenging rumah tangga anu tentrem leres saja. Mata punten di pasihan bekal ku Kanjeng Nabi neng cenah hoyong tentrem teh kahiji kedah janten peran istri anu soleha. Nu kumaha istri solehah teh? Khairun nisa in nazarta ilaiha sarauka. Sebaik-baiknya wanita pandang suami pandai menghibur hati. Suami datang senyum, ieu masa laki datang hadap ka kencak. Bibir luhur kakatuhu. An menyon we bibirna lah senyum-senyum teuing ajijah kajeun salaki urang teu balik-balik ka pati mah ngiriman Allahu akbar kajeun salaki urang hidung yang penting maloba astagfirullahalazim. Jadi salaki teu penting-penting amat yang penting malobakeun aki-aki tuh langsung ngap-ngap dia. Ya Allah, suami datang cium tangan bolak-balik kosong aja. Ieu mereka renceng tara. Abah habib benaros mah. Pamit tos Jumatan si mah cium tangan teu. Pamit tos Jumatan si mah cium tangan teu. Cok si emak teh kumarek cium tangan ajijah bapa nage henteu ka masjid di Jumatan. Orang mah kesel teh boga salaki teh lah. Ditah ka masjid alasanna kan asam urat. Aneh asam urat teh pas bedug hungkul. Coba lamun disamper ku babaturanana titah nguseup ngadu hayam main japati Gusti meni lumpat aya nu kitu aya asal kena euceul sigeuna teh sarua cek si bapa ge ajijah urang ge ripuh boga pamajikan teh emang kudu kitu Pak baheula macan kawin kuat nahan hitut ti lujang ana mah geus rumah tangga boro-boro nahan hitut salaki nonton TV pamajikan lewat brak Gusti aya knalpot lewat dan buat jadi suami insya saya bedakna euceul pake kapur barus alis tebelin neng pake sifat Mekah jedat jedut ieu mah aya halis dikerok tapi keun kalenang pake shadow murah keluar imah brek hujan atuh ngaleh-leh persis kalau gue ya Allah satu kali senyum sama suami pahalanya satu kali masuk surga amin dua kali ketawa ke depan suami pahalanya dua kali masuk surga jadi emak ayah salaki susurian we unggal pe di mata dibawa paling ke puskesmas ya Allah Bu Roka hiji saur Kanjeng Nabi khairun nisa in nazarta ilaiha sarotka sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Nu kaduana wa in amartaha atau atka apabila disuruh selalu mentaat. Neng keluar rumah gen jilbabna nu kitu turutan insya. Jangan masukin laki-laki lain ya kalau papa nggak ada takut ada fitnah. Nu kitu turutan insya. Iya mah aya salaki keluar 5 menit pamajikan milu di tukang ngendem momotoran OTW aya nu kitu anya mama sebab punten apa
Zaman kiwari isi solehatan tos hese, leres Bu. Zaman sekarang si soleha udah susah, betul apa betul? Ajijah uing ngaos di Bayongbong tadi siang ngalewatan eta tah aya jembatan anu mun aya bangkong di handapun jembatan kedengeran dua kabupaten. Kabupaten Garut jeung Kabupaten Tasikmalaya. Eta di perbatasan rame neng Gusti mentang-mentang poe Minggu usrek-usrekan si Sarkim si Odah keur bobogohan. Ya darling, nu bodar teh eling-eling. Bobogohannya rekelan gitar euy. Ya bobogohan mah nyekelan gitarnya keur bobogohan nyekelan genjering. Nyanyi Magadir bener. Nyanyi si Sarkim na kita tuh. Demi cintaku padamu, ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Mama molohok we lagu naon cenah tuh. Diteruskeun nama si Sarkim. Bulan madu di awan biru. Ada yang mengganggu, dijawab ku si Odah. Bubuy. Geuning ka bubuy ibu. Ternyata udah nggak tahan, jenggol-jenggolan. Mentak tos teu aneh Abah, zaman kiwari pernikahan dalam dua kategori. Nu kahiji pernikahan kategori anu luar biasa. Nu kadua pernikahan kategori anu biasa. Nu kumaha nu luar biasa sapatos kieu tos rengse sakolana dewasa duanana ditikahkeun eta pernikahan anu luar biasa. Tapi nu kumaha pernikahan anu biasa budak leutik keneh sarakola keneh pas ditanya eta budak kunaon dikawinkeun dijawabna dia. Nauzubillahi min. Punten nih biasanya ibu-ibu nih Pak kalau punya anak perawan aya nu nganjang meuni bangga anak urang mah geus laku. Tuh kamari ge tahun baruan jeung kabogohna ka mana mak ka Curug eta budak balik di Curug saminggu 2 minggu dibelaan ku bapana ge moal salah mah asup angin Curug untuk beres-beres Abah eta budak teu bae dibawa ka bidan telat 2 bulan. Nauzubillahi min. Ingat kata Nabi, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim azaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti acanami Cianjur gempa bumi, tsunami gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus. Betul apa betul? Saya lewat rumah sakit Bah, ada ibu-ibu ngejajar neng, perutnya gendut, teh abin harus ibu kunaon Bu, kena virus ajijah. Virus naon si eta? Virus kolorna. Oh eta mah kereuneuh meureunnya. Hendaknya kita sebagai orang tua kapok membiarkan anak-anak adalah berbuat dosa, kapok membiarkan anak-anak adalah berbuat maksiat. Apabila kapok jerah, hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Bukan kapok dalam bercinta deh, kita nggak boleh kapok dalam bercinta, tapi kapok jerah dalam berbuat dosa. Senandung dakwah, tepuk tangan yang meriah.
hiji teu nyawer oge molohok wae. Ade neng disawer. Meji Imas ikhlas sebenarnya ikhlas. Abdi era ibu disawer tara biasa sakieu. Jadi saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sirajul Qori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya sanembokeun ka dia bisi dicekut ku tukang sound system. Ibu boleh nggak usah pakai musik boleh? Sambil nyanyi boleh? Bila aya nu fanatik be diharamkeun. Mak, lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun ngeunaheun moal. Moal. Boro-boro muka baso. Musa bako. Tengah imaman beta di masjid jangan pakai lagu karena diharamin gak bakal enak bu. Cobian be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu, seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang mah kieu we abah ngaosna, neng hoyong nyanyi hayu, hoyong seuri entong ditahan. Engke nahan seuri gokeun sagede helm. Kemarin ada Pak tadi Kerawang, ada Sule, ada Tukul, neng teu suri-suri, ngagayot di hadapan diwirna. Dibawa ke UGD pas dibelek keluar pisan surina. Hidup tanpa seni hampa rasanya, betul bu? Tadi Korea neng nida raos nyaosna karena pakai seni leres teh. Di Mekah, di Madinah, imamnya teh panjang-panjang abah. Yasin, Waqiah, Tabarok, Gusti, pindah kalangkom. Subuh-subuh aki-aki wahuntuan, joli wado subiro kata ini Akbar. Yang boro-boro Yasin Tabarok jang tabat beres-beres tabat tiada bilang abi wa tabat tiada abi wa tabat tiada bila abi wa tabus aki-aki ikun pindah surat naoge inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhari inna a'tayna kal kausar fasholli rabbika wanhar dicolek ku incuna baburuhong geus beurang inna lillahi ngagoleh pak modar kabeh. Artinya apa? Hayu siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang insya. Mau hoyong Gaduh Putra bisa ngaji hoyong? Hoyong Gaduh Putra jadi kiai? Mas Antren tuh. Nah, tengah alergi ngalebetin ke pangaosan. Guru ngaji mah ikhlas mah. Ngajarin huruf demi huruf Al-Quran. Metode Bugdadiyah diajarkan. Mim patama te patang tamim domahmu matamu. Tiba heula aya teu Pak di Pemda, di Pemprov guru ngaji demo minta kenaikan gaji. Aya teu? Teu aya. Saking ikhlasna guru ngaji mah. Kan orang kudu nyaah ka guru ibu nyaah ka guru ngaji nyaah. Apal nyaah mere. Rek mereka nyaah we nyaah. Punten Pak. Zaman sekarang anak jauh dari agama ya Allah. Hati menjerit. Ya apa loh di lagu mah ya. Lagi musim anak alay deh. Anak alay kalau udah ngomong mata lagi melotot, lidah lagi kelaluan. Allah gue buah lo, buah gue lain. Manggil lagi nyokap, manggil bapak lagi bokap. Ini nak keluar ke dapur ini kecap. Jangan bager kalau ngikutin orang bule kasih orang bule mah pantes kulit lagi bodas bule. Atau lagi danta, naga, harimau, gusti, orang dia kulit hidung, tato orang kadut, rambutnya dimerahin kayak kuah bakso, pakai anting, mending emas mah hadiah ciki, asup ke Alfa sendal dibuka, asup ke Alfa sendal dibuka, pulang dari Alfa kena AC di PKI mah dekarok arasup angin, ya Allah bu, ibu. Saya titip Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu pendidik yang utama, suaminya usaha, suami dagang, emak gelar sajadah, meta ka Gusti Allah, Robbana hablana, ieu mah atina we atina. Atuh geus kota ampela deh atuh.
atina wae. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh dan soleha, amin. Ajija orang mah teu bisa pakai bahasa Arab ya terserah. Mak mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa boleh. Abi kamari ngaos ka Wonosobo, orang ngedoa pakai bahasa Jawa boleh bu. Ya Allah, ajak kayak kieu ya Allah. Orang gelem orang weru, ging. Doa boleh pakai bahasa apapun, sing penting yakin mintana ka Gusti Allah Subhanahu. Abi di ijazah kupun Rama, karena perlu Bapak Ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nya, putrina Kiai Haji Obay Sobarnas. Neng bilang sama jamaah, siapa tuh bisa diambil ibrohnya. Kenapa Pak? Ada satu orang usahana bangkrut, pamajikanana camberut, hoyong usaha teboga modal, pengen pinjem gak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan bu, datang ke satu dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosani, bojane kulit. Dibejaan ku dukun ieu hayang beunghar mah datang ke hiji kebon. Engke di kebon abrok jeung jin, eta jin bakal mere maneh ka beungharan. Datang tuh orang ke satu kebon, abrok jeung jin ngagak eta jin. Aya naon Ustad Awa? Kemana Ustad Awa? Hayang beunghar jin, naon cek jin teh? Kaget. Ana ningali boro-boro Ustad Awa hayang beunghar, engge teh gableng imah-imah acan. Sare di kebon, teboga bantal, teboga kasur, nggak bisa usaha. Katanya ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. 7 jin, bu, diruqyah. Jin 1 sampai ke 6 keluar semua. Sisa 1 jin susah orang keluar. Kok nggak keluar ya? Ternyata 6 jin yang diruqyah berbondong-bondong datang lagi lah. Kok datang lagi? Ada ngabejaan dukun, percuma ngajampe-jampe. Emang kunaon sih jin eta mah budeg. Nggak ada jin yang sakti bu, celanana be dipinjem moal ngambek ieu, celana jeans, pada loading. Tapi jangan kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu. Artinya apa neng? Nanti kelak rumah tangga susah, ekonomi pasti bakal aya, susah di rumah tangga pasti bakal ketemu. Sing penting nitip yakin mintana ka Gusti Allah Subhanahu. Padi pasihan bekal dina Al-Qur'an. Gaduh Al-Qur'an gaduh. Asok dibuka, dibukaan, wungkul, dibaca nama Tara. Dia sudah hiji ayat tuh. Walau anna ahlal qura amanu. Kudu kikian wae ieu mah ieu. Amanu wattaqau la fatahna seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu, la fatahna alaihim barakat, bukakeun pintu-pintu berkah dari atas langit. Alhamdulillah. Matak nitip neng, di mana bedug geus ditakol, azan dikumandangkeun buru-buru. Nu keur tandur eureun tandurna, nu keur macul eureun heula maculna. Nu keur ngarit di kebon tunda heula aritna yuk urang salat dina waktu. Nah insya sok seukeun tawasul aya kasusah rumah tangga seukeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam sallu alaihi molohok wae. Sallallahu wasallam ala Taha. Sallallahu wasallam ala Yasin. Ada Rasulillah. Orang pakai lagu India, boleh bu? Musik.
mudahin. Yang lagi sakit segera Allah sembuhin. Amin ya Rabbal. Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Emak capek ente mak, capek ente ya habis nu capek mah telanya bu. Alhamdulillah ada kemarin abis ngawas ke Pekanbaru mak Kariau di Pasihan teh cai bodas we. Alhamdulillah kalangkop ge geningan diberi cai bodas sarua. Entah bener di dieu mah nya. Iya sudah anggap we aji teh lauk cupang. Minum dulu ya bu, bismillah. Anggap boleh cai jam-jam. Doakan nabi sing sehat, sing berkah yuswana. Harusnya hari ini aji teh ngaos kalangko baba. Harusnya hari ini ngaos teh ka Melaboh Aceh. Kan kusabab unu ngondang. Nyarek naon jauh-jauh ke Aceh unu ngondang. Aji jantong capek-capek lah kayaknya di amplopan. Najis amplop. Isina nya wae. Tak kada me haji Mas, aji mah tong di amplopan nya. Isina ge ulah, lamun me haji henteu boga ka era gitu. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini biar jadi ilmu yang manfaat. Amin. Enggak pakai manajemen, Bu. Semenjak di Aksi Asia di Indosiar, di kontrak di Islam itu indah jeung Ustaz Maulana tah, anu jamaah, anu kitu tah. Sekarang dibuatkan di TV One setiap minggu jam 12 siang. Saya takut masuk TV, takut Pak. Emang kenapa nih? Kasetrum. Tapi doakan mudah-mudahan sing jantan dak ya no ikhlas. Amin. Enggak pakai manajemen. Ibu mau ke rumah saya boleh. Apa patokannya Ajijah? Tuh keluar tol Karawang Timur, arah Syekh Kuro. Tanyain be rumah Ajijah, ada rumah 8 tingkat di mobil 8 siki. Imah urang tukangan imah eta maksudna teh. Mani melohok wae. Mau telepon SMS boleh. Kalau waktunya kosong, saya sehat, insya Allah datang. Ngan punten, pame SMS tong singkat teuingnya. Sok bingung macana. Kadang ayah ibu nu SMS, emikum. Wah abdi dijawab be walam. Ada lagi yang lebih singkat, as. Naon cenah as? Jawab lah XL. Apa tuh as? Assalamualaikum. Apa tuh XL? Salam. Yuk, jangan ngawur. Kita kembali ke lab. Anak buah tukul beneran. Ibu pengen ngambil mangga susah di atas pohon, mesti pakai alat. Naon namina ece? Gantar, galah, pangajul tuh bahasa Arab namina al-wasil. Jadi pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul, utamina sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul ingat ke Kanjeng Nabi, iman tawasul ingat karena hutang. Astagfirullah loba bayareun, astagfirullah wah injemen. Ayeuna gitu aya. Mana?
Kaiji tadi sareng Kanjeng Nabi khairun nisa in nadarta ilaiha sarotka. Yang kedua wa in amartaha atau atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya insya. Tapi punten, ketentraman bukan hanya dari seorang istri yang soleha. Kalau seorang Kanjeng Nabi, seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton, dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan. Insya Allah pasangan soleh-solehah kelak mendapatkan zurriyatun yang thayyibah. Amin. Segimanapun orang tua punya anak penyanyi, emang matak ngomong neng engke lamun emak sakaratul maut panganyikeun barang tilu lagu we nya neng. Anu kahiji alamat palsu, anu kadua sambalado, nggak ada. Semua juga pengen di ngajikeun kudu jadi anak. Ada saja matak nitip ayoh sina ismuhu iza wulid. Ma kalau punya anak kasih nama anak yang ada artinya. Jangan kayak di Kerawang abah. Mentang-mentang loba pabrik, tuturut munding kos orang Cina. Siapa nama anaknya neng? Linglung. Budak teh lieur weh. Ayeuna pakai celana isuk anak henteu. Ajijah kita mah orang kota dong harus gaul. Emang siapa nama anaknya? Hernia. Hernia cek orang kota, cek orang lembur mah burut. Cek budak gubal gabel we cacingeun. Tapi jangan so eksklusif ya, Ajijah. Orang mah kudu Arab, manggil lagi akhi ukhti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil. Bapaknya kegering nggak kenapa? Papa Ijroil datang. Boleh tak modal. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua falyohsin ada bahu. Berikan didikan yang baik, masukin pengajian, masukin ke pesantren insya. Tongsiun. Di Kerawang masih ada yang protes Pak Haji. Ajijah, emang anak orang asup ke pesantren keluar jadi naon sih? Jadi jelema. Dapat aku keluar pesantren jadi bebegi. Ibu nanam padi, rumput ikut, betul Bu? Nanam rumput, padi belum tentu ikut, betul Bu betul? Tanamkan ilmu agama, dunia bakal nuturkeun insya. Tahadus bini mah kapungkur abi kantos ngawas di Singapura di Cipasung. Ya Haji Imas oge sami alumni. Neng Hani juga alumni. Alhamdulillah mudah-mudahan di Cipasung sing jangan ngajantenkeun da'i-da'iyah dan kori-kori anu soleh-soleha. Amin. Tong sieun kapungkur di Cipasung, teras ka Cijantung di Anholil, ngaos kuliah di Al Azhar Mesir. Tuh di Karawang sawah ngagebiar anu saha coba. Emang heueuh nu batur. Tong sieun abah, ima anak hoyong masantren sok ulaheun ku bapana. Pak ujang hoyong masantren ya Pak, ulah cek urang ulah emang kunaon Pak lah balik masantren pengen lagi proyek tahlil proyek tahlil kamu lagu malam Jumat manuk cungcuing matram teh manuk cungcuing RT sibuk telepon Amil siap Mil naon teh aya cungcuing isukan aya nu paeh Mil lumayan 7 poe tahlil apa kata Amil bener teh bias urang ge geus seep puguhannya mak subuh-subuh aya pisan ngomongkeun di masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa kata Amil bener pisan teh makana RT si goreng saha nu maot mitohana si Amil pisan. Ya Allah, anak soleh matus pasti pinter, amin Bu. Anak pinter centang tuh soleh leres tuh. Anak soleh mah emak tedamang, abah kering, ngabring dibawa ke dokter. Eta budak soleh. Tapi nu kumaha budak pinter, emak kena batuk pilek kungkul, buru-buru sawah kebon dijual. Eta mah harta warisan. Betul betul. Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa melikeun sawah jeker anak, bisa melikeun kebon jeker anak. Anak bisa mau melikeun sawah jeker kolot. Wah, boro-boro melikeun sawah Ajijah, anterkeun bete lu karung bea sabulan sakali kayak mah kolot. Pernah teu? Loba teuing 3 karung mah. Atuh kue iraha dianterkeun anak. Lebaran. Setahun sekali mudik di Jakarta. Likum, salam. Neng boga kue jeker emak. Kue non eta neng kue ranginang jeung akar kalapa. Gusti. Udah nenek-nenek enggak ada giginya. Dikasih akar kalapa yang dikeuman 40 peuting karena kacatruk tak akar kalapa. Namun cek indung nanti emang mana boga kue tuh jang kolot mah teu dibadege teu dekeun menta leres Bu.
simpen we bager di dapur eta budak ningali ka dapur ningali pandaringan ngajerit tepok pandaringan mah kunaon neng ieu beas mah di lobang oh nya bapak maneh ngadesel emang kunaon sieun teu boga beas henteu nya bawa atuh 3 gantang mata kolot urang mah nganterkeun sakeler letik ranginang manehna mah ngarampuk 3 gantang beas di mah kolot betul. Perjuangan orang tua luar biasa dek 9 bulan 10 hari mengandung ibu wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung itu mengandung lagi 11 anak tau cek sebulan 2 bulan mabuk wae papa hoyong no hasem heula nya mah papa jangan heula ucing pa papa hoyong ayun-ayunan atuh pa di mana mah tuh di luhureun tower Gusti nya kasetrum aja sebulan 2 bulan mabuk wae mau melahirkan pilihan cuma 2 kalau nggak hidup mati selesai dilahirkan dicandak ku bapakna di azanan di komatan langsung di papaku anak raja itu Kang Cilok padahal bapaknya eta Raja Cilok meureun nya henteu disebut ieu anak tukang cilok sebat lagi anak raja leres endang kantep budak lama hidup kasep-kasepna ieu nggak ada deh orang tua ngejelekin anak leres bu ada juga anak ngejelekin orang tua mata punten kata Nabi celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk surga lantaran tidak bisa bakti kanu janten indung jeung bapak sebagai tanda cinta saya mau ngasih hadiah hoyong aya 2 nih kapayun mananya ata ayo sok pilih kadina ata kadi mah hayu tah pakai jilbab beureum sok kadi hayu ke menang hadiah hayu tah kadi mah eta mana aya sok kadi hayu duaan ayo pak kadi eta aya si Elsa jeung si Andin datang ya kadi mah naik nak alah kadi naik ke panggung kan ada launan sok angge mah selop na angge dah emang mau center di ini teh kadi mah madamang mah alhamdulillah menang hiji deui kadi ka mana aduh si Andin ketinggalan nih madamang mah kadi mana kita ada cantik ya inilah artis KDI yang tereliminasi keprok atau keprok mata Japati meureun dikeprokan maka dia rek naon rek lalajo Gusti aji jatuh topeng budget meureun arek hadir arek ngaos masahan namina emak kah masahan namina warsi Warsi gaduh putra bara hiji tegaduh putra gaduh caroge parawan ting berarti paku aya randa yo di data maksudna matos lami jadi randa atau hoyong nikah deui teh alim nasahan daekeun atuh mah tegaduh putra tegaduh caroge ngelamun aja emak arek mentas inya kelan we meni pageuh emak punten emak saha namina emak Anah saha namina Anah emak Anah gaduh putra bara hiji 7 alhamdulillah kau mengandung lagi melahirkan lagi cek mak gaduh putra 7 gaduh putra 7 ngeureuyeuh keneh teu aya salat atuh rapoe ngeureuyeuh wae geus boga anak 7 ngeureuyeuh keneh entos teu aya cenah aya 2 cenah randa mak caroge tos teu aya hoyong nikah deui teu henteu emang ngadek-dek gue mah leuleus sok atuh calik atuh ka dieu calik tak iya mamah ledeh teh geus datang maka dia mah punten ya mah watoskeun ka panganten kahiji gitu rumah tangga teh kudu loba nyonyoo
Susu. Allahu Akbar. Nyonya ilmu. Ai kurang jadi nyonya susu. Ai uyuhan aki-aki teh susu nini ah. Nyonya ilmu. Meh boga budi pekerti nyonya susu. Anu kadua rumah tangga teh kudu apal parduna adus. Aya bara hiji pardu adus 5. Loba-loba teh aya 5. Nu kahijina Sahadat. Eta mah rukun Islam atuh. Pardo adus aya 2, anu kahiji niat, nu kadua ngaguyurkeun cai ka sakabeh awak. Ieu mentang-mentang teu boga salaki tara mandi gitu ya. Maka dia mah nih bekel kanggo panganten. Lamun emak boga wudu terus batal, naon wae sabab ngabatalkeun wudu? Itu Bener. Lamun hitut berarti mata hebat. Anu kadua pantelengan paanteleungeun. Sareng saha? ala Sareng saha? Ah? Sareng saha? bawa Ya, jeung Pak Awa. Aing curiga bisi nganjang penting-penting Pak Awa ya. Paanteleungeun jeung Pak Awa gitu. Ini cemak-cemak pemeli mah. Paantel panangan sareng sanes muhrim berarti ketal hebat. Anu katilu masukkan panangan ngasupkeun panangan. Heeh. Ieu panangan ya mak ya diasupkeun ka mana? kajar Hah? kajar sarung Allahu Akbar. Aing geus nama bakal gagaro eta mah. Ngasupkeun leungeun ka jero sarung. Aduh. Nu ieu nya susu. Ieu ka jero sarung. Emli rupa-rupa. Geus lah mama tong dibawa kuisnya. Bisi aprak-aprakan. Mateh jimat. Langki teu aya deui. Eueuh hoyong kenging barokah hoyong. Mau dapat karomah mau? Kita nggak bakal dapat barokah, nggak bakal dapat karomah. Arek datanya ka dukun, datanya ka kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Berikan perhatian kepada orang tua yang masih ada. Berikan kasih sayang. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diberikan umur yang panjang. Amin. Karena
hayang ceurik tanya tuh ku emak. Kunaon nangis? Katinca ku mah nyeri. Aduh emang masih seureumeuan ge. Mah aya ku abi di pasien hadiah ya. Mah hoyong beureum hoyong nu biru. Geuleuh nu beureuh. Kira-kira ku mah enggak diangge naon. Ah? Ek meuli pulsa. Mah gaduh handphone, gaduheun Facebook. Naon nami Facebookna? Oh ini jendil ho.com cenah. Tapi nya mah luar penting power lo bapak muda. Emang keru aja cek ya. Enak mah keusum tuh kaci kuda, kajati sari, kaci huni, kajati rasa, pamuda zaman kiwari, nini diper. Astagfirullahaladzim, itu ngari nini acan tapi nya luar penting ya. Untuk beli cilok wae. Meni buru-buru sok sing sehat sing panjang umur kajeun batur maot oge mama ulah maot sorangan we tapi hari kiamat sing sehat ya mak mama ngalamun mah hoyong nu beureum hoyong nu biru Yang nu beureum. mah hoyong teu panjang umur hoyong baraha ratus tahun 100 tahun. Orang mah umat Kanjeng Nabi moal tebih usiana ti Nabi. Kanjeng Nabi usiana dugi ka 63. Lamun emma yusuna tos 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh nya sapoe deui meureun. Menang barokah. Ma emut kana teh usia emma baraha aina? 17. Pakai legging teh ya, pakai legging. Tapi nyama ya hebat. Ini Sohibul Bed selain ngundang Ajijah, emak enjing aya di Indosiar. Setel TV nanya jam 12 siang ada di Indosiar dalam acara patroli. Ditewakan ku buser benar. Mak, sok aya doa teh kan anten. Selamat ulang tahun. Aja selamat ulang tahun. Emang ayam alon di dia gitu. Selamat menempuh hidup baru. Ayo coba kumaha. Selamat ulang tahun deui. Ayo sok doa ucapan kanggo panganten. selamat dunia akhirat. Amin. Terus Aduh put. Ini soleh. terus naon deui? Sakinah mama. Coba doa kanggo panganten. Allahumma barik lana bima rojak lana wakila anabana. Mama hayang dahar bareng. Allahumma barik lana cenah. Allah hebat bios kajeun. Da sini teh digegel mun ku si Aa. Ya Allah tak kieu aja. Ngaji mah tong nungguan ini geus larunyem. Sok mumpung masih muda, tenaga masih kenceng di belah mana pengajian didatengin insya. Neng hakul walad alal walid, hak orang tua terhadap kedua anak, hak orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama neng udah dipasihan nami anu sahe. Nu kadua fal yuhsin adabahu, diberikan pendidikan dugikeun ka tinggi-tinggi. Nah, yang tugas orang tua fal yatazawwaj idza bal, dinikahkeun karena sudah balik. Tunai semua kewajiban kedua orang tua kanu janten anjeun. Mudah-mudahan kapayuna neng sareng Aa tiasa minta doa restu tina janten indung jeung Bapak. Mudah-mudahan orang tua yang masih ada diberikan perhatian, diberikan kasih sayang. Yang udah nggak ada ziarahin makomnya. Mudah-mudahan makomna sing min riyadul jannah. Ya Rabbal alamin. Nang aja moal tiasa salami mi haji. Tos jadi bae langsung ka Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Aya undangan di Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Molohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengajian yuk sami-sami orang ngadoa, mudah-mudahan kayak ilmu manfaat. Hajat kita dikabul, urusan kita dimudahin, wabil khusus Sohibul Bed seluruh keluarganya dapat barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Bibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berkah doa berjamaah semoga
rizkinya barokah, anaknya soleh soleha, rumah tangganya sakinah. Ya Rabbi bil balik maqam waghfir lana ma madha. Du Gusti seurkeun rizki tinu ilmu tur pangarti, sareng warga teras ngahiji gemah repah loh jinawi. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ألف بينهما كما ألف بين آدم وهوى، وكما ألف بين يوسف وزليخا، وكما ألف بين علي وفاطمة الزهراء، وكما ألف بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع خديجة الكبرى وعائشة الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tanda dikabul doa, diangkat tangan sama-sama. Itu tadi dikabul doa. Ayo namanya tolak bala, nu kumaha tolak bala balikin hiji. Angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah. Tidak tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nuhun ke dihapunten bila aya kalapatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.